harta ngalaya di tengah imah tapi eta jalma henteu kagusur henteu karangkul atau napi henteu kacengkram ku harta. Nah rumah sim kuring saportos tadi mantak tadi hapunten nemeh mutolaah tadi teh kurang ngobrol teh nemeh mutolaah kumaha naon tata disibuk. Nah karangkum tah kacekel ku urusan dunia sim kuring teh eleh kudunya eta geus salah mata kedah di istighfaran. Mata saat urang aurat teh saat urang haos non dianjurkan masalah istighfar istighfaran salah rupa anu kurang terus dilakukan rumaos sim kuring teh zuhud ka Gusti Allah rumaos. Sabab naon lamun urang masih kene eleh kudunya masih kene urang tercengkram sama urusan duniawi dijamin mual aya ketenangan hati oge. Hayang hati tenang urang ulah kacengkram ulah hayang terbelenggu ke urusan dunia atau itu manggus teu kudu usaha. Bukan artinya seperti itu. Usaha tetap wajib sabab eta nyari kasam. Urang gawe tetap wajib sabab eta nafkah. Nah, tapi kumaha supaya kaasup bagian tina zuhud minimal keur gawe waktuna salat urang buru-buru salat. Keur usaha waktuna ngaji urang buru-buru ngaji. Jadi selalu ingat ka Gusti Allah, urang henteu eleh kudunya. Aya pepatah mengatakan lamun urang hayang naklukeun anjing ulah gelut jeung anjingna bebeja kana boga anjing. Lamun urang hayang naklukeun awewe ulah awewena anu ditakluk ulah disangareupan awewena. Maksudna disangareupan tapi ulah sagala fokus teuing ka awewena tapi deketan kolotna. Lamun urang loba kahayang ka Gusti Allah arek urusan ibadah da ibadah ge urang teh perlu doa. Arek urusan dunia ulah terfokus ulah serius teuing fokus yang hareupan kana dunia tapi bebeja kanu gaduh dunia. Urang teh usaha ya sebut misalnya sim kuring lah sebut usaha fokus tak kana urusan dunia ulah fokus teuing yang hareupan dunyana tapi kudu inget deketan kana boga dunia. Nah eta nu jadi kuncina anu jadi saralah urang ngalengka teh di dinya sebut usaha poho anu boga eta pausahaan anu boga eta dunia teh saha. Nah naon sababna semakin urang ngalawan anjing semakin anjing galak. Semakin urang ngudag dunia semakin jauh. Tapi lamun urang tidak tercengkam ke urusan dunia, nah, semakin urang hare-hare, semakin urang tidak terperdaya ke urusan dunia, eta dunia semakin mudah-mudah. Sabab urang anu ngadeukeutan anu diala ku urang anu deukeutan ku urang anu boga dunia. Kitu teu kudu stres, teu kudu jangar, teu kudu hariwang. Fokus kana bogana, urang penta kana bogana. Rek urusan dunia komo, urusan akhirat oge komo. Naon sababna ngaji oge perlu pitulung. Urang hayang soleh, urang hayang taat ibadah, urang hayang bisa ngalaksanakan salat fardu 5 waktu, moal bisa duga-dugan ke tanpa aya pitulung ti Gusti Allah. Nyuhunkeun ka Gusti Allah ya Allah, pitulung nyuhunkeun tulung abdi, nyuhunkeun paparing kekuatan sehingga tiasa ngajalekeun taat ka Gusti, sehingga tiasa ngalaksanakan salat fardu anu 5 waktu misalnya. Urang teruskeun deui